Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra dangu tepang dangu deui sareng Mang Barna. Biasa we urang ngadongeng mitra neraskeun hanca garapan anu katuna tina carios kalayan judul Si Bujil. Dinten ayeuna teh seri anu ka-14. Mangga atuh mitra nyangakeun carios kalayan judul Si Bujil karangan Ki Leksa didongengkeun deui ku Mang Barna. Sok kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu hanca nu katuna waktos dinten kamari teh wanci beuki peuting kaayaan sepi jempling. Akhir namanya oneh jeung Si Bujil sare tibra papisah sarena teh. Nyi oneh di kamar, Si Bujil mah di tengah imah. Mitra kaum dangu berang deui peuting deui. Gunta-gantina poe teh meh teu karasa. Unggal poe Nyi oneh ngajalankeun janjina. Nyumponan kasanggup anu geus dikedalkeun ka salakina. Naon bae anu kadada kaduga mah dijalankeun. Pokona mah asal menang hasil sahuap sakopeun keur ngabanyel-banyel pangabutuh sapopoe. Sakapeung kuli ngaramet, kuli ngored, kuli nutu. Sakapeung mah sok ulin ke kebon ngalasuluh, ngalalalab atawa naon bae anu sakira ngeunah di dahar. Ari Si Bujil kawas nu paeh pikir jeung jiga nu ngahajakeun sabab tara daek usaha, tara daek macakal estu ngandalkeun Nyi oneh wungkul. Rasa maneh di kawulaan sore isu kariam hayang udud karimenta berang ulin peuting sare atuh Nyi oneh teh riweuh berang neangan pangupajiwa hari peuting ngawulaan salaki. Mun teuras inget kana janjina mah matak aral jeung jengkel. Maneh isukan mah eureun usaha teh atulah, cek Si Bujil dina hiji poe ngomongna teh bari ngalepus udud. Nah make nyarek usaha geus teu hayang daharnya, cek Nyi oneng hayem naker padahal hate mah jengkel. Lain ku kitu. Karunya we kami mah. Hari karunya mah salangan atuh kuring cicing di imah. Akang usahana. Nah make ngomong kitu pan eta mah kaasup. Kasanggup maneh keneh. Nya heueuh. Dari terus-terusan kieu mah kami ge capek. Cek kami ge eureun, capek mah eureun. Nyi oneh teu ngomong. Kop kana duduk kuy nyungcung, kop kana karembong leos ini. Si Bujil ngudag. Reka mana oneh? Kuli ngabedug ka sawah. Lumayan aya nu nita ngaramet. Calik-calik we juragan makeun kuring nu usaha. Bade nyungkun ngomongna teh. Leos ini teu luak liuk deui. Si Bujil ngegel biwir. Gek diuk dina bang baru ngahulang miraga meneng. Mikiran nasib anu kacida matak sedihna.
rek liar kamana, rek nyaba kamana atuh cicing we bari ngalamun. Kirawanci pecat sawed. Jol aya nu datang hiji lalaki tengah tubuh, make pakaian sing sarwa hideung, baju salontreng calana pangsi, make iket barang bang semplak. Lagi eureun liburan imah si bujil, red ka jero. Maaf deh, ulah milu udara ya capek ya. Merigek diuk dina golodog. Dengan daguan jawaban. Si bujil olohok nu tadina keur ngalamun ge. Ok nanya, "Oh, mangga. Saha teh bapak tanya?" "Lah, gula ti panimbang ya. Neangan kidulur bejana di dia ya." "Saha ngaranna, Pak?" "Ngaranna Kunca ya. Lalaki kolot buukna bodas." "Kunca? Nah, ada teu aya ngaran Kunca di dieu mah." Cek si bujil bari kerung. Manehna teu wawuheun kanu ngaran Kunca mah. "Ah, bari Karang Anyar cenah." "Oh, atuh salah alamat. Ieu mah Karang Hideung. Lain Karang Anyar." "Wah, jauh keneh, Pak. Terus we ka ditu tuh." Cek si bujil nunjuk ka lembur Karang Anyar. "Wah, hutan jauh keneh nya." Cek eta jalma ngahuleng. Panonna melong kanu jauh bangun anu hanyilunaker. Si bujil nitenan eta jalma nilik kana pakaianana memang lain asli urang dieu. Pasti tinu jauh. Ngan si bujil kurung batok. Teu nyahoeun panimbangan teh. "Panimbangan mana Bapak teh, Pak?" "Paneglang Banten." "Oh, di Banten. Geuning tebih, Pak." "Ya lumayan. Ai, kunaon dia sorangan bae?" "Ih, henteu teu sorangan. Duaan jeung pun bojo." Cek si bujil dari anaker. "Dah, ka mana ayeuna ya?" "Nuju ngabedug." Emang si bujil ponok. Eta semah ngahuleng. Sabab nu kapikir ku manehna mah nu disebut ngabedug teh pamaen seni rampak bedug. Kawas di Pandeglang. Nu jadi heran geuning di Sumedang oge make jeung aya seni ngabedug. Kitu cek pikirna. Lah, geuning moal tekar ya. Raya dia mah daek ngabedugnya. Ka mana ngabedugna? Semun ka Serang. Bah, jauh amat. Dionang ku urang Serangnya. Cek eta semah bari colohok. Dina hatena muji geuning pamajikan si bujil pinter ngabedug. Pasti geus sohor ari tepi ka nampa onangan ti Serang mah. Samarukna kota Serang nu aya di wilayah Banten. "Naon, Pak?" "Da pamajikan kuring mah teu dionang, tapi ngadon kuring ngabedug." "Jeh, dikula ge loba tukang ngabedug mah ya. Ngan rata-rata barudak Palawan. Seni rampak bedug ti Paneglang geus sohor." Si bujil ngahuleng deui. Nah, betros-ros kana rampak bedug. Da nyeoneh mah lain pamaen rampak bedug. Tapi kuring ngaramet tapi ka bedug lohor. Adik kitu kumaha ieu teh? Kuring mah teu ngarti, Pak. "Jeh, belet amat. Pandian nu nyebutkeun boga rakyat ngabedug ka Serang. Kapan jauh amat eta? Meureun geus sohor." Ngabedug di dieu mah lain main bedug, Pak. Tapi kuli ngaramet, tapi ka bedug lohor. Ari ka Serang lain Serang Banten. Tapi Serang teh sawah. Hartina pamajikan kuring ngulig ngaramet di sawah lain. Di sawah batur. Gitu, lain main bedug ka kota Serang. Jauh teuing atuh. Hutan kitunya. Eta semah colohok. Panona maniteu sirikna buncelik ka karanyaho meureun
da meningah ulang sangeus reureuh mah eta semah teh amitan. Leos ini trek ngajugjug ka karang tengah. Dan nu diteangan ku manehna lain di lembur si buncir. Ari si bujil nyerengeh seuri sorangan. Ketantek kitu nya. Salah arti jelema teh. Pamajikan aing disebut rakyat tukang main rampak bedug. Geus puguh tukang kuli ngaramet. Aya wae ari teu teh. Si bujil can incah di imah. Diisuk ngadaweung we ditepas komoda tadi teh kalah aya semah aneh. Atuh beuki betah we cicing teh. Teu karasa waktu terus maju, nyerelek teu karasa. Nyaho-nyaho geus bedug lohor. Tarojol nya oneh datang sampingna barasih. Ngajingjing genyer sakepeul. Ngelek bungkusan leutik we. Heuleuh. Ti isuk teh can incah Kang Bujil. Cek nyone. Nya incah teh incah ka mana kami mah teu boga gawe. Ya cicing we eta kudu ka mana meuni. Eta menang naon oneh? Cek si Bujil. Panona melong kana bungkusan. Tah uras geus tiis meureun. Bari sok dituna hareupeun si Bujil. Leos manehna mah ka pawon. Mayan lah tama lapar lah aya uras ieu. Calebek si Bujil ngadahar uras mani cacamuilan. Kitu jeung kitu we meunang sababaraha minggu mimitina mah nyoneh teh maksakeun maneh ngarumasakeun jeung inget kana janji. Tapi lila-lila mah jadi bosen nenyok kalakuan si Bujil anu ngeunaheun. Kena-kena pamajikan dae kuli manehna mah ulin we bangun senang tara mikirkeun risiko. Dina hiji poe nyi oneh geus teu kuat nahan kasabaran. Aya nu nitah ngored kebon ge teu digugu. Kalabus ka kamar goledag ngagoler dina dipan. Disimut malah mah jiga nu nyawe gering. Padahal pusing mikiran salaki anu teu daek mikir. Si Bujil heraneun. Bus nuturkeun ka kamar. Neh. Apaan mangjana nitah ngored kebon lain? Nakalah ka ngaringkuk. Geus beurang ieu teh. Tuh. Batur mah geus arinit. Cek si Bujil bade nunjuk keluar. Nyoneh teu nemalan. Murung-murungkut we bari ngegele biwir hatena amek. Jajantungna ratug. Mun kongang mah hayang habek we nampiling ka si Bujil teh. Maneh. Kunaon ieu? Gering maneh teh. Bari gek diuk di sisi dipan. Leungeunna ngaragamang kana pepeuteyan Nyi Oneh anu buni disimut. Nyi Oneh ngejat bulipak malik nu kangen ka si Bujil. Teu ngomong teu kitu kieu. Si Bujil olohok lantaran asa teu ngarti. Nenyo kalakuan pamajikan bet jadi kitu. Si Bujil mikir lila-lila kahartieun. Can seubeuh dikekeupan. Nya heuga tuh. Kayak urang nulakan heula panto bisa ya mah. Bari jung nangtung rek nulakan panto bisi aya mah. Ya bahatenya oneh panas. Kalah asa dijejeleh, asa dihina. Korejat hudang kek kana angel belawar blug. Kana punuk si Bujil. Kapukna amuradul da angel nangis bocor. Bro, teh kana beungeut. Ai. Nanaon ieu teh? Maneh? Wayah ki geus kajak perang. Kunaon maneh teh? Ling atawa henteu? Si Bujil buncelik nulak cangkeng. Bari malik ka Nyi Oneh. Maneh nu kudu mikir mah.
eling atau henteu lalaki tegableg pucus tegableg rasa rumasa olo-olo sia kitu cek Nyi Oneh bari kekerot nahan amarah har ieu teh kumaha ieu teh teu gugur teu angin ujug-ujug ngabom naon urusanana wayah kieu ngajak ngesang kunaon Oneh kunaon si bujil ngadeukeutan gek diuk ki gireun Nyi Oneh aing mah teu gering henteu teu gering tapi aing teh pusing nanya salaki eueuh gadag taya kabecus olo-olo ngedul mantangul hayang ngeunah sorangan tegableg ka era sia cik mikir atuh piraku ngapoe hayang dikaulaan ku pamajikan mana atuh tanggung jawab maneh hari baheula mah sia waktu di rapalan maneh jiga nu heueuh sanggup ngemahan sanggup maraban sanggup makean sanggup tahan heula urang giliran ngomongna ulah nyoroco sorangan ayeuna bagian kami nu ngomong ieu teh nyaritakeun lalako naon nah maneh geus poho kana janji jeung kasanggup maneh yeuh Oneh kami ge boga rasa tanggung jawab boga rasa rumasa boga maksud jeung tujuan tapi dalari kumaha beunghar geus hayang harta pancan datang lain salah kami nya maneh mah gelo geus hayang setan can datang emang Nyi Oneh kalah kabeuki wani nyel atuh nafsu si bujil teh nafsuna bijil beungeutna geuneuk lir beusi atah beuleum untuk kekerot panon bolotot ngagidir bakat ku amek aneh rek naon sia bujil Oneh kalahkan ulah cangkeng si bujil geus teu tahan kak kana bantal rek dipake ngababuk beungeut pamajikan Nyi Oneh oge rikat ngajewang angel rek dibabukeun ka salakina memeh bak aya nu kaketrok bari nyalukan Oneh buka panto ya gebeg atuh si bujil jeung Nyi Oneh teh duanana ngarenjag teu tulus libabu ku angel teh Nyi Oneh molotot ka si bujil terus jebi bari ngojengkang ka luar si kamu sia cek si bujil bari ngalungkeun angel ka pojok kamar terus bijil bari melong ka lawang tepas hanabreh mah ineung anu datang teh si bujil rada reuwas gek diuk deukeut lawang sila tutug nyarane kana bilik mah ineung jeung Nyi Oneh ka jero imah gek dariuk kalayan tenang mapasea teh eureun heula kasapih ku datang nama ineung jigana bae mah ineung teh geus dilang ngadedengekeun nu pararea omong masa geus rek tepikeun adegan silih babu ku angel mah ineung kaketrok untung aya gencatan sanjata ya cek si bujil bari gara-gara teu atuh Nyi Oneh jeung si bujil teu aya nu ngomong ngaruleung we bari silih delekan awas nu hanyelu rek ngadu angel teu tulus yeuh Oneng bujil kami teh ngadenge kana sakabe omongan maraneh sabab maraneh jiga anu teu waras ngadon pasea diengon patarik-tarik paheuras-heuras genggerong nu ngaliwat ting lalieur ting laringeuh ieu teu ngartieun ngerakeun eta teh deuleu kawas lain kolot wae lalampahan teh kana pasea taya seubeuna Kang Bujil mimitina naon puguh maneh pangheulana meges maineung nyentak jep nu duaan jempe sajongjongan eueuh nu ngomong maineung oge kabawa nafsu sabab anak jeung minantuna bet sawaja sabeusi mun pasea hese repehna lila simpe kawas nu beak piomongeun
Tapi akhir nama Maineung nu ngamimitian deui nyarita. Maneh teh geus karolot. Geus meujeuhna eling, geus meujeuhna boga luang. Piraku rek kitu wae. Cik malikir atuh. Lain ngan pagetreng wae. Jep, eueun nema. Naon nu jadi sabab? Pang napas jadi ngon teh. Si aneh mimitina, mak. Damun manehna teu ngarengkol di ngon mah pasya teh pasti di tengah imah. Atawa di pawon. Atawa di buruan. Cek si bujil ngomongna kawas budak leutik. Naon? Kalah kanyalakeun ka kami. Nah atuh lain ini tuh usaha. Kalah nuturkeun ka ngon. Teu boga ka era. Nya aneh mun cereng disukaeun dikitukeun teh. Maineung tepi ka garo-garo teu ateul bakat ku jengkel. Padahal mah mamatahan Nyi Oneh teh meh unggal tepung. Tapi naha beteu aya tapakna. Oneh na ari sia di papatahan unggal poe teh. Mani eueuh euih-euihna. Kawas cai dina daun taleus rek kumaha maneh teh. Rek kumaha Oneh? Tah bener mah. Rek kumaha maneh teh, Oneh? Si bujil ngalelewean kitu na teh bari mureleng ka Nyi Oneh. Nu ditanya teh nembalan. Kalah leos ka jero kamar. Kak kana angel jolad-jolad habak dibabukeun kana beungeut si bujil. Atuh mending ngoceak Maineung teh bakat ku jengkel. Oneh, sia teh kunaon? Kunaon ka bida-bina teuing? Gusti, nu agung jeung tibatan di kieu-kieu mah hos we. Ma. Nyi Oneh reuwaseun. Gabrug ngarontok ka indungna anu nyuuh kana lahunan. Bari mengpeunan beungit. Hos we beungar, hanya mak. Pokna si bujil tuluy gagaro sirah. Nyi Oneh buncelik terus jebi. Naon sia bujil? Ulah reuwas nyai. Mak mangadoa ka Gusti. Hos we beunghar, lain hos paeh. Matakna make leuwas. Cek si bujil. Ari Maineung ngadenge kitu teh beuki jengkel. Teu ngomong deui jung nangtung bari nyusutan Cipanon. Leos we ini teu amit-amitan acan. Nyi Oneh reuwaseun terenyeng lumpat nuturkeun ka indungna. Mak, rek ka mana ka dieu, Mak? Bari tuluy nuturkeun Maineung. Nugeus kaburuan. Si bujil makalah kanyerenge. Teu melang teu nineung. Jeung teu rumasa boga dosa deui. Tapi Maineung teu daekeun eureun. Teu ngaliuk-liuk acan. Tuluy ngaberung balik ka imahna. Nyi Oneh reuwaseun ngajengjen we di pipir imah. Bari ngegel biwir. Panona cari nakdak. Dila-dila gero ngagorowok pedas naker. Nyalukan menjadi indungna. Bereng-beng lumpat ngudag Maineung. Sedengkeun ari si bujil mah tenang we di imah. Malah makalah kalalangkarakan bari ngahariring. Kajadian bieu teu dianggap seungah kalah dianggap hiji lulucon anu teu lucu. Sedengkeun Nyi Oneh terus lumpat nuturkeun indungna. Baranggo ka imahna Maineung diuk dina bang baru. Nyi Oneh nubruk kana lahunan indungna. Mak, ampun mak. Abdi hampura mak. Hampura abdi. Pokna bari murubut Cipanon. Reuwas nenyo indungna bangun ku ciwa. Sok sieun terus gering bisi kawas jenatna masiem. Maineung teu ngomong kalah ngabalieur micin beungeut. Hatena mah ngarasa ngangres.
sedih ngadenge gitu teh ka anak teuing kunyaan tapi hese diwarahna di papatahan hantem wae teh eueuh tapakna. Mak, ya mak. Nyaoneh ngagebig-gebig leungeun indungna anu ngahulang bari ngarasakeun sedihna hate. Nyaoneh beuki reuwasin bisi indungna jaheut hatena. Maineung lila ngahulang bae. Nyaoneh ngabangingik ceurik bari nyuuh kana lahunan anu jadi indung. Mitra kaum dangu ningali kitu mah lila-lila maineung teh ngahlas hatena. Teu tega nenyo anakna kitu. Aneh mak teh nyaah ka maneh teh. Tapi kanya mak mah teu bisa ditemongkeun ku rupa barang. Teu boga harta wariskeuneun, teu boga duit bikeuneun. Hiji-hiji anu aya di emak ngan nasehat jeung pepeling. Mun eta ku hidup teu ditarima, mak teh geus teu boga deui bikeuneun hampura. Ye oneh, mak teh hampura. Ayeuna mah jig bae rek kumaha-kumaha oge mama moal ngahalang-halang. Bongan papatah jeung pepeling ti emak teh geus teu didenge ku oneh teh. Kitu cek mak hineung. Nyaan geus jengkel meureun. Gebeg atuh nyi oneh teh ngarenya greuwas. Sok sieun indungna nyupataan. Mah, ampun mak, ampun. Ulah sasauran kitu abi hampura. Rumah sasalah, hampura mak, hampura. Ceuk nyi oneh bari ngarawu dampaleungeun indungna. Dihampura pisan oneh. Mak mah ikhlas ridho. Tapi kumaha atuh mun papatah mak geus teu ditarima. Hirup mah teh asa teu aya gunana. Cek mak ineung bari cari nakdak. Nye oneh kalah ngabangingik ceurik nyuuh kana lahunan nu jadi indung. Tapi mak ineung geus teu ngomong deui. Awas nu bosen jeung jengkel. Bongan kalakuan anakna kitu bae. Kulantaran hantem diantep, akhirna nyi oneh cengkat. Mak, nuhun kana amanah ti emak. Ayeuna abdi permios. Nyajig, kaulaan salaki maneh teh ye. Ulah kalah parasea wae. Jauh kana rejeki eta teh. Nyi oneh teu nemalan. Leos init ninggalkeun indungna. Ma ineung cari nakdak. Ledak disusut ku tungtung baju. Geus kitu unggah ka imah. Era bisi aya nu ngaliwat. Kebat lampahna nyi oneh. Ari jalan anu disorang majiga rek balik ka imahna. Tapi di pengkolan nyimpang ka kenca. Terus mapai kebon jog-anyog ka hiji imah nu gede jeung weweg. Buruanana raresik bersih pi kabetahin. Nyi oneh teu asa-asa. Terus muru lawang pawon nu kaparengan molongo. Dapan tepas mah nutup jeung tiiseun deui. Jog-anyog anu dijugjug ka sampak teh pribumi keur mamener salang kana bujur dingkul nu dieusi gemuk kolong. Punten palebe. Ceuk nyi oneh. Pribumi ngareret ka semah rada reuwas. Lantaran kadatangan nyi oneh bari cari nakdak. Panona beureum beungitna bareueus. Kunaon nyai? Kunaon? Palebe.
Punten ngaganggu heula abdi teh aya peryogi. Ayo ka jero, ya ka dieu. Cek Palabe kapaksa ngabatalkeun niatna. Bus katepas tukang nyoneh unggah. Gek diuk dina samak. Ari Palabe ngajemprak sila. Aya naon ieu teh? Palabe nanya deui. Bapak, abdi teh tos teu kiat. Kapungkur abdi ditikahkeun ku Palabe ayeuna hoyong diberesan ku Palabe. Taak hirup babarengan jeung Kang Bujil teh. Tos we bade dugi ka dieu. Cek Nyi Oneh kawas anu poho kana naon-naon. Ujug-ujug boga niat hayang papegatan. Atunya ngarenyag Palabe teh asa aneh. Ngadenge laporan ti Nyi Oneh anu sakitu tandesna. Rek menta diserahkeun. Sajongjongan mah Palabe teh ngahulang. Ke. Ieu teh laras Nyai. Laras Palabe. Geus dipikir dibulak-balik diweung diutahkeun. Geus ditimbang untung rugina. Parantos Palabe. Geus padami jeung Jang Bujil. Nu mawi teu acan. Palabe ungut-ungutan. Bubuhan geus legok tapak genteng kadek loba pangalamanana. Palabe teh teu kajot borosot. Tapi apikna keur dina narima pangaduan teh. Nyai dengekeun. Talak teh halal, hartina meunang. Tapi kacida dipika ceceubna ku Allah. Teuresepeun Allah makana talak teh. Sok sanajan hukumna halal. Awewe mah teu meunang ngaragerageun talak. Nu boga talak mah lalaki. Takulantaran kitu kelanan ulah rusuh. Ulah kejot borosot. Ulah getas harupateun. Perkara pacengkadan dina rumah tangga eta mah biasa. Boro-boro nongora keneh nu geus kalorot oge. Heuh nu geus aya anak pabentara paham mah aya wae. Sabab rumah tangga teh ngahijikeun dua badan, dua jiwa, dua sifat, dua tabiat, jeung dua nyawa. Tangtu we teu gampang kitu bae. Sabab loba gogodana. Kahayang mah bisa disaruakeun asal badami. Tapi sifat jeung tabiat ieu mah hese. Lamun teu didadasaran ku kasadaran jeung tanggung jawab anu sarua. Tah, hiji-hijina cara pikeun ngadeukeutkeun eta nu dua tadi. Masing-masing kudu ngarti kana hak jeung kewajiban masing-masing. Kudu nyaho kana tugasna sewang-sewangan. Mun salaki atau pamajikan ngan ukur mentingkeun dirina pribadi, teu mikirkeun kapentingan duaneun, bahaya hese ngahijina. Da moal aya anu mulus sabilulungan mah. Sabab beda teh nya sote sok aya nu mulus. Babarengan, sabeungkeutan, satujuan eta teh aya salah saurang nu wani ngorbankeun milikna. Naon contona Palabe? Contoh nu babari kieu. Hiji rumah tangga diwangun ku lalaki jeung awewe dina hiji mangsa boga duit rada badag. Lalakina hayang meuli muning, awewena hayang meuli geulang. Cik saruan teu? Henteu. Benten pisan Palabe. Pasti beda. Sabab beda kahayang, beda tujuan. Mun duana nangan sakadar mentingkeun dirina masing-masing, moal aya benerna bakal cekcok parebut paham. Masing-masing hayang menang. Tapi mun aya salah saurang anu ngelehan, ngorbankeun kahayang jeung cita-citana, pasti beres sarta bakal aman. Moal aya pacengkadan.
saha we nu ngelehanana mah rek awewena rek lalakina ngantang tuh kudu dumasar kana hasil musyawarah gitu. Tak itu contohna teh. Cek palebe bari papata. Nyi oneh ungut-ungutan. Jadi wawagna rumah tangga teh layutna sabilulunganana beresna rapihna kudu aya nu wani berkorban. Boh ngorbankeun kayang, ngorbankeun perasaan, ngorbankeun cita-cita. Leung mun sarua kumaha mun dina hanteuna mun eueuh nu ngelehan nya moal beres teh atuh. Nyi oneh ngahuleng. Tujuan nepungan palabe teh hayang diberesan, hayang diserahkeun ku si bujil. Di akhir bet ngadengekeun papatah nu isina mah teu beda jeung papatah indungna ngan ukur beda basana wungkul. Cik kumaha ayeuna kaharti nyai? Kahartos palebe nanging eta mah kanggo anu waras, anu kagungan emutan anu parok sareng batur. Tapi da ari salaki abdi mah geus kaleulewihi. Jika anu teu waras hese diajak badamina. Masya Allah. Ulah sasauran gitu nyone. Ulah pamali eta teh. Da muhun teu aya pisan mikirna atuh palebe. Abdi mah pusing bosen jengkel. Tak kumargi kitu tetep we hoyong diberesan. Ceuk Nyi oneh mani keukeuh. Palebe ngahuleng. Mikir ulang naker neangan akal anu hade. Kumaha carana supaya Nyi oneh ulah tepika tulus luluasan. Sabab mutuskeun urusan kitu dina kaayaan amarah mah moal bener. Ku palebe kateguh yen Nyi oneh teh keur kaancikan nafsu amarah anu ngabalukarkeun pamikiranana kurang sehat. Akalna teu teteg. Kumaha palebe? Mani keukeuh jeung teu sabar deui Nyi oneh teh. Ieu we ayeuna mah Nyai, hayu urang ngariung jeung Jang Bujil. Bapa teh hayang ngadenge heula katerangan ti dua pihak, ulangan ti hideep wungkul. Ah, teu kedah palebe, langsung we ku bapa, serahkeun abdi. Ish, teu bisa kitu Nyai, da aya aturanana. Aya syarat-syaratna tenang. Ulah gurung gusuh gitu. Rek bebeja heula kamina. Palebe ngoloyong ka tukang nepungan bojona nu keur mesekan suuk bibiniheun. Geus bebeja maleos nepungan deui Nyi oneh sarta teu biceunan waktu beral duanana miang ngajugjug ka imah si bujil. Teka catur di jalana dan memang teu pati jauh. Jog-anyog anu dituju kasampak teh si bujil keur kakawihan we bari lalangkarakan ditepas. Meni tenang jigana teh teu boga kasusah, teu boga kahariwang. Tah kitu salaki abdi teh Pak. Teu aya mikirna, teu aya pisan tanggung jawabna. Dahare beuki usaha ngedul. Ceuk Nyi oneh geus ngagoreng deui si bujil. Tenang Nyai, tenang. Cek palebe. Tapi waktu palebe nyarita kitu kadengeun ku si bujil. Jep kakawihanana jempe ku niang hudang. Red katepas ana bere aya palebe jeung Nyi oneh. Geuning palebe mangga calik palebe ah. Gek diuk bari mamaner buuk di sisiran ku Ramo. Nuhun Jang Bujil lah. Kenaon ieu teh? Kalacat palebe unggah gek diuk teu jauh di si bujil. Nyi oneh ka jero kawase mah we bangun asa-asa. Ke asa rareuwas teuing palebe ieu. Naon ieu teh? Bade nagih kitu. Cik sarantos teu aya artos ayeuna mah ieu. Cek si bujil. Nyaritana teh ingat kana hutang. Da kungsi nginjem duit ka palebe. Ish,
salah sangga lain yang lain nek nagih Bapak mah iya aya keperluan anu kacida penting nak bieu teh rek ka sawah rek ngawurkeun gemuk ngarah parena halus tapi jebul deh si Nyai bari nunjuk ka Nyi Oneh si bujil ngareret bari kerung aya naon gitu Bapak terus terang Bapak ge reuwas ieu teh lantaran si Nyai teh keukeuh menta diserahkeun cik pamadegan Ujang kumaha ieu Alah itu Nengnong geus bejil deui wae. Cager itu dah hanya ka bujing Nengnong hapunten samodaya kelebatan nuhun kana paratosanana billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.